Kongkorong Bentang direka tina babad Cirebon ku Ki Umbara. Kocap Nagara Pakuan Pajajaran. Sapupusna Raja Sepuh Nagara Nyorang Tunggara. Guyur ibur rakyat rea, ting jararit ting koceak, kabur katawuran pabuni-buninya muni, pajauh-jauhnya ringkah. Nagara diamuk karaman, diubrak abri gumanjangan gumalunggung jeung anakna ngaran manjangan gumaringsing. Ditambah ku Kidang Panawungan jeung anakna Kidang Panajung. Pangamuk nanguwak ngawik, nu deukeut ditenggar di talapung tuluy disanggap ku tanduk ranggah nepi ka budal badil. Nu jauh diudag ditubruk tuluy dileyak nepi ka ayud. Imah-imah rebah ditenggaran jeung digadilan nepi ka rata jeung lemah. Manjangan-manjangan rarongkah kidang-kidang garaga. Totosan bojana kulit, pedang pusaka kalah rompang, tumbak lencop kalah mumbul, kuli lancip kalah mintul, ajian-ajian pada cambal tayanu mental. Praku malundur teka untuk baris unggul, gegeden pada nyengled daka peped, prajurit paburisat pada lumpat, mundur, nu salamet pada mundur. Nagara nu asalna rame jadi sepi suni tiis comrek. Minda rupa jadi panunoban balad-balad kidang jeung manjangan. Taya manusa nu wani ngulamprang. 11 tahun lilana. Hiji mangsa manjangan gumalunggung ninggal satria ngolepat. Hatena ngarasa heran. Lalaki saha nu wani luntalanto sosoroh pati. "Heh, gumalunggung, tampanan panah isun." Ceuk hiji satria nu geus siap mentangkeun gondewana teu jauh ti manehna. Manjangan gumalunggung merong sajongjongan, tuluy tungkul, sebrut, ceprot, golepak adu glajer, pasar niir jajantungna, hos paeh. Serebat manjangan gumaringsing bela ka bapa, ceprot jangelek jadi manusia, tuluy ampun-ampunan menta hirup. Kidang Panawungan awas tinggalna, curaul, tuluy tungkul, sebrut, ceprot, gebru katiruk beheungna, kusak-kusak sakarat, tuluy paragat. Kidang Panajung datang rek bela ka bapa, matana buringhas kawas bayangan, suruduk, ceprot, jangelek jadi manusia, tuluy nyembah-nyembah minta hirup. Balad-balad nabirat lalumpatan, malabur kaluweung geledegan tempat pajemuhanana. Manjangan gumaringsing jeung Kidang Panajung nu geus maralih warni jadi manusia. Ku eta sinatria duanana dihampura, malah engkena diarangkat jadi gegede nagara. Burudul rakyat Pajajaran nu geus 11 tahun naringgalkeun lembur pamatuhanana, nyarumput di guha-guha. Ayeuna baralik deui ka nagara. Dayeuh Pakuan jadi rame deui. Leuwih rame batan memeh diandih ku manjangan jeung Kidang Kajajaden. Beurang peuting teu eureun-eureun digarawe, ngawangun deui nagara. Nagara nu geus ancur ku karaman. Nya harita dina yuswa 11 tahun. Eta sinatria nu gagah perkosa teh diistrenan jeneng Raja Pajajaran. Jujuluk Prabu Siliwangi. Lila-lila Pajajaran kawistara kajana pria. Sohor nagara gemah ripah loh jinawi. Subur makmur kertara harja, ayam tangtrem ayam tingtrim. Sepi paling towong rampog. Nutarani sarugih mukti. Nudaragang barerat beunghar. Nujareneng laluhur kuta gede dunya. Paribasa hurip Gusti waras abdi. Prabu Siliwangi kongas Raja Adil Palamarta. Wijaksana tur towek sakarahayatna. Kusasama di arajian, ku pangagung di arugung-ugung, kuno handap disembah-sembah. Saktina leuwih ti misti, gagahna unggul ti batur, teu aya nu bisa nanding.
Lianti eta Prabu Siliwangi kakoncara Raja Sugih, Sugiharta Sugiharti, Sugih Rabi, Sugih Putra, garwa namang pirang-pirang, putra na geus teu kabilang. Jabati putri Rara Sigir nu katelah nyimbok agung ti Sindang Kasih, masih aya puluh-puluh deui. Malah aya putri ti nagara siluman sagala, nyaeta Rara Siluman. Ti eta garwa kagungan 7 putra bangsa lelembut, nyaeta Ki Sangulara nu engkena ngageugeuh Tanjung Bang, Ki Ciriwangi nu ngageugeuh Ragamang, Ki Kuyupu nu ngageugeuh Guha Upas, Ki Kapalarang nu ngageugeuh Onom, Ki Maya Dewata nu ngageugeuh Lakbok, Ki Daluwengi nu ngageugeuh Guha Sancang, jeung Ki Kalawi nu ngageugeuh Guha Pajajaran. Hiji mangsa Prabu Siliwangi dideuheusan ku patih kakasihna, jenengan Raden Patih Tambirasa. "Paman Patih," saur Raja Bangundaria. "Gusti, sembaheun pun paman." Walon Patih bari nyembah. "Numawi paman disaur, aya badanten keuneun." Pun paman tansah sandika." "Paman, selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat aya beja. Majar di desa Karawang, masih keneh daerah urang, aya guru asal Cempa ngaran Syekh Muhammad Yusuf, geus ngadegkeun pasantren agama anyar. Nah, paman geus uninga?" Riuk Raden Patih ngariuk. Rai pamenteuna beureum ngaraos isin ku raja lantaran rumasa can ngadangu beja-bejana acan. Pok ngawaler rada agak eugeuk. "Nun Gusti, pun paman rumaos talingeuh, bobot pangayon aya di Gusti, pun paman teu acan terang." "Nya paman, urang geus kapalingan." Kasahuran raja kitu karaosna ku Raden Patih leuwih peurih batan hidis ngeset ati. Leuheung dicarekan laklak dasar, moal peurih kaya kitu, pudigdig manahna ambek, palai ngaburak-barik eta pasantren jeung nyangkala ki guruna. Pokna ngadeg-deg nahan amarah. "Nun Gusti, widian pun paman ngahukuman ki guru." Sabar paman, ulah kabur ku nafsu. Emut, kapan Pajajaran tengah larang bangsa naon wae nu ngumbara atawa bumetah di urang. Leres sadawuhan Gusti, nanging satungtung baranehna teu matak riweuh ka pribumi. Dupi ieu mah kapan teteh lah nyebarkeun agama anyar, anu balukarna sakirang-kirangna rakyat Pajajaran bakal pecah jeung sasama bangsa. Sajongjongan Prabu Siliwangi ngahanang meneng. Pokna deui. "Nanging paman, ku emutan. Ari urusan agama mah urusan hate, urusan keyakinan. Demi keyakinan teh hamo bisa dipaksa pirusa, dina bisana oge mung ukur semu." "Dawuh Gusti, teu aya lepatna." "Kumargi kitu paman, keun bae ayeuna mahlanan. Kajaba mun engke bener-bener matak bahya kana ketentreman nagara, kakara urang tumpes masing ludes." Ngiringan kumaha kersa." Sanggeus ngahanang sakedeung, pok deui raja sasauran. "Ari nu jadi emutan kaula paman." Raja sasauranana takebat, kawas nu asa-asa. "Gusti, sembaheun pun paman." "Ceuk beja teh deui. Ki guru teh boga santri istri, putri tadak Sultan Malaka Singapura. Jenenganana nyimas Subang Karancang, geulis tur pinter. Tah ku kituna, kaula rek ngarasaya ka paman supaya angkat ka ditu. Paluruh laras enteuna. Mun laras sakalian punut kaki guru yen nyi putri rek dijungjung lungguh jadi prameswari ku kaula. Mun teu dihaturkeun ku lemes, ku kasar oge kaula teu kaabotan. Asal nyi putri hasil kabawa." "Kaula sandika, pun paman amit mundur." "Bral paman, muga wilujeng." Dugi kaluar, Paman Patih gidig kalatar, bari tanggah ka langit kereyem mapatkeun kalimah hong. "Hong, nya aing sukma dibia, sukma rasa sukma larang gumawang tanpa cantelan, angadaton tanpa genah, gumilang tanpa sarira,
lenyep ilang datles ilang, angles les aluar raga, orangana ingrat jagat sakabeh-kabeh tanahana. Ari tamat, ari pelesat, kaawang-awang. Jeleg, Raden Patih Tambirasa di palataran pasantren Syekh Muhammad Yusuf di desa Karawang. Lembur resik matak betah, cai curcor pancuran pating gelenggang, butbat jalan letik benang ngesik, turut sisina dibalai di pelakan kekembangan, jukut berem nu jadi pangeyeb-ngeyeb, latar masjid hegar genah, cai kulah ngagenyas herang, pirang-pirang rupa lauk, tinggu dibeg ting suruwuk, turut sisi ngelir puring rincik bumi, di jero masjid, karenge seueur nu ngaraji. Di luhur dina tatangkalan, manuk recet ngicis jangjang, saeran ear di sarada patembalan, ngiring muji ka pangeran. Raden Patih angkatna lalaunan, teu kaur ku ningali karesikan latar pasantren. Dina manahna ngaraos kaget bari teu oleh muji kanu geus bisa ngatur ngabeberes eta pakarangan. Moal henteu, Ki Guru jelema perceka, ceuk pikirna. Barang red ka kebon kembang gebeg teh manehna, tulunya lingkar karena tukangeun tangkal buah anu nguyupuk buni. Di taman aya nu geulis, keur pundah-pindah ngambungan jeung metikan kembang nu marangkak, seungitna angin-anginan. Putri keur sedangna turun amis cau, geulis manis pilih tanding, ampuh lungguh kasipuh ku pangaweruh, pameunteung ngadaun seureuh, kulit cau emas asak, socana curuleuk seukeut, totonde istri berbudi, wanda dareh deh kasema. Langeor beunang namidang, sinjang lasem lusuh kembang, diraksukan batik ipis latar gambir totol-totol, sanggul handap rada ngampleh, mencenges malati susun. Raden Patih Tambirasa sasatna teu ngiceup-ngiceup, raos ngimpen ninggal bidadari liar, socana anteng neuteuk maling ti gigir. Moal salah. Ieu meureun nu ngaranna Mas Subang Karancang, putri Tedak Sultan Malaka Singapura teh. Raden Patih ngagareyem. Bisa kumaha teuing raja pirenaeunana, mun aing bisa nyanggakeun putri anu sakitu gamulengna. Raden Patih lila nyumputna. Satedina mah aya maksa disampeurkeun, tapi diemut deui bisi matak gareuwah. Mending ge keun sina bebas laluasaeun, nyacapkeun kasukana jeung kagegetna kana kembang anu seungit jeung lalucu. Teu hade mun digamahan. Sanggeus nyeputri wargeun nyeseupan kakembangan, langgeor lebet ka bumi bari diiring ku teuteub Raden Patih. Kurujag Raden Patih kapayuneun Ki Guru. Amit. Rampes nun, mangga calik. Ceuk Ki Guru nyalikeun tamuna. Sanggeus sasalaman brek Raden Patih calik papayun-payun jeung pribumi. Teja Sulaksana, saha nyatuang jenengan jeung ti mana Banjarkarang pamidangan? Paman, kula Patih ti Nagara, nelah Patih Tambirasa. Paingan kuku pungu lincer bae, horeng bade aya gegeden sindang. Sanes ukur sindang paman, tapi kaula ngahajak ka dieu. Atuh nuhun pisan, panjenengan parantos kersa rurumpaheun sumping ka lembur singkur. Nanaon pikersaeun, paman mah asara reuwas. Tangtos reuwas nama. Da kitu kapan ari nu rumaos gaduh dosa mah. Ki Guru nahan nafsu, terus ngarengha panjang, teu sangka baris nampa jawaban nu sakitu resagna, meg karaos seueul kana angan. Nya naon dosa pun paman nun? Omongna arap-ap eureup-eup. Sesah puguh ge nya paman. Ari nyasaran kalepatan sorangan mah, teu kawas kana kasalahan deungeun. Bugi pangjenengan kersa nuduhkeun, supados pun paman terang.
Kumaha mun tos terang? Dina tiasana bade nada pangapunten. Atuh dina teu tiasana pun paman sayagi nampi bebendu. Ari paman ngagurukeun agama anyar di dieu. Nah geus kenging widi ti nagara, ti Prabu Siliwangi maksud teh. Ki guru mungguh ngagebeg, lantarannya memang teu nyuhunkeun atawa lapor ka nagara. Raos poek titinggalianana, teterang kudu kumaha nyapok, lila ngahanangna. Paman tangtos uninga, saur Raden Patih deui. Yen agama di dieu mah agama Buddha. Lamun aya agama anyar moal henteu bari jadi papaseaan antara rakyat nu katarik jeung nu henteu. Balukarna nagara baris teu aman. Darah hayatna jadi dua bagian teh. Saha nu bakal susah saha? Lain paman, tapi kami nu nyekel tanggung jawab di negara. Nanging pun paman mah teu maksa kanu teu suka. Walon Ki Guru bari neuteup, leres. Memang teu maksa ku jalan kasar mah. Nanging ku nyebar-nyebarkeun ajaran-ajaranana, eta teh teu aya bedana. Balukarna sarua bae. Ku emutan ceuk Ki Guru teu kebat. Lantaran kapegat manten ku Ki Patih megat kalimah. Pokona mah paman, rumaos paman lepat atau henteu? Rumaos ari teu nyuhunkeun widi heula mah. Nanging teu aya nanging paman. Teu aya nanging. Tah, saparantos paman ngaraos lepat, kumaha pikersaeun? Tadi parantos disanggemkeun. Upami tiasa bade nyuhunkeun dihapunten, dina teu tiasana paman sayagi nampi hukuman kumaha bae. Paman tos ngadangu kawijaksanaan jeung keadilanana Prabu Agung Siliwangi nu ngereh ieu daerah. Terang nun, terang ti cempak keneh. Anjeunna tos koncara dugi ka mancanagara. Yen Prabu Siliwangi teh raja adil palamarta, wijaksana tur toweksa, gagah sakti pilih tanding, dicempak mata ya nu bireuk nun. Nguping kitu Raden Patih pohara renaeunana, raos dipuji salirana ku anjeun bae. Pok sasauran deui bari marah mai pisan. Keadilan jeung kawijaksanaan Prabu Siliwangi ayeuna dikurniakeun ka paman. Kalepatan paman ku anjeunna parantos dihapunten. Malah kenging neraskeun ngagurukeun agama anyar teh, Islam sanes swastana teh. Bari dareuda awahing ku atoh, Ki Guru sasauran pegat-pegat. Leres pisan agama Islam. Pun paman bingah amar wata suta. Reh Kangjeng Raja parantos maparin kurnia kapun paman. Mugi-mugi Kangjeng Raja apanjang apunjung salalawasna. Paman, saur Raden Patih deui, sanggeus nganeng salila-lila. Nu bade dicarioskeun ayeuna mah sama sakali teu aya patalina jeung nu dicarioskeun tadi. Kieu paman. Raden Patih nganeng heula, pokna deui. Kangjeng Raja teh aya pamunutna. Kangjeng Raja aya pamunutna. Leres paman. Biambakna munut Nyimas Subangkarancang. Saurna rek dijungjung lungguh jadi parameswari di Karaton Pajajaran. Ngareungeuh kitu Ki Guru ngegelambai, bingung lantaran terang. Najan Nyimas Subangkarancang geus sawawa oge, tapi mun aya nu ngalamar kapaksa nyandang wiwirang. Mulang lengoh ngegel curug lantaran cacing cirihi teu bisa nohonan tanjakanana. Kumaha paman? Kana pamunut Kangjeng Raja teh? Ceuk Raden Patih ngagebah anu ngahulang bangun bingung. Leres, Raden leres. Nyi Putri teh murid pun paman. Nanging pun paman teu gaduh hak kanggo nampi atara pinolak nu ngalamar ka anjeunna. Eta mah kumaha jinisna bae. Upami kitu mah langkung sae kula nyarios ka anjeunna atuh.
Kitu saena, walon Ki Guru. Jung anjeunna ngadeg tuluy ngagenteraan Nyi Putri. Teu lila, sampoyong nu disaur nyamperkeun, brek calik emok mando, titih rintih pisan. Eulis, saur Ki Guru. Ieu tamu teh paman patih ti nagara, diutus ku ratu. Saurna aya picarioseun ka Eulis. Paman patih, haturan bagia sumping. Soantena tatag Sari Surti. Nuhun. Walon Raden Patih. Leres, sakumaha kasauran Kiai. Paman aya picarioseun. Perkawis naon paman? Memeh pok Raden Patih nganang heula sakedeung. Pokna, paman datang diutus ratu. Dipiwarang Kangjeng Raja Pajajaran juculuk Prabu Siliwangi. Dupi maksudna manabi kaperangan ku Dewa Agung, anjeunna palai mikarwanyi putri. Saurna bade dijungjung lungguh jadi parameswari kerajaan Pajajaran. Rai pameun teu putri jadi beureum. Getihna nae kaluhur. Lila teu iasa ngucap. Pananganana teu daek cicing ngoet-ngoet anyaman lampit. Kangjeng Raja pohara baris renaeun manahna. Upami seug pun paman wangsul ti dieu ngabantuan wartos pikabingaheun. Bagja teman rakyat Pajajaran. Saur Raden Patih deui. Paman Arya, kuring bingah kagiri-giri. Berang Kangjeng Raja Pajajaran aya manah kerasa mileuleungkeun diri kuring. Mangga teh teuing, kuring bade ngiringan kana kersana. Nanging kuring gaduh panuhun. Nyuhunkeun supados Kangjeng Raja kersa sumping ku anjeun ka dieu. Margi upami kuring ujug-ujug dongkap ka karaton, sok sieun disaha-saha. Jadi teuing mun dongkap teu ditampi, wantuning rumaos jelema awon. Aduh ieung. Raden Patih mani ngalenggak. Nah ngarendahkeun salira teh mani popohoan teuing. Pun paman nanggel. Moal dugi kate dirawuh di pangku dipon saurna deui bari nyakakak. Ki Guru nyenghel, Nyi Putri mani bareureum. Nanging saur Raden Patih deui sanggeus eureun gumujengna. Upami kitu kapala Nyi Putri, mangga kupun paman disaurkeun. Teu pinodamal paman. Sanggeus aya kaputusan kitu, bari disuguh tamu anu utama. Pribumi jeung tamu terus bae ngarobrol teu eureun-eureun nepi ka beurang pisan. Pasosore, kakara Raden Patih amitan mulang. Dugi kaluar, kidig kalatar, gereyem mapatkeun kalimahong, pelesat ka awang-awang. Sanggeus Prabu Siliwangi nampi laporan ti Patih Tambirasa. Kumaha kagelisanana Nyimas Subang Karancang jeung kumaha pamentana. Teu diengkekeun deui. Harita keneh oge gereyem mapatkeun kalimahong belesat ka langit. Guru jag di pasantren Ki Guru Syekh Muhammad Yusuf di Karawang. Samulina ti Karawang, eusi karaton jeung para gegede nagara pohara harelokeunana. Lantaran Kangjeng Raja teh teu katinggal pisan kaberaganana. Malah beurang peuting damel nangan hulang jentul, nguyung-nguyung ngangluh manah. Salirana beki lila beki orot, kana damel nagara geus cul bae. Kumaha nu jadi patih jeung para gegeden. Ningali nu jadi ratu nandangan berangta kitu, Raden Patih Tambirasa enggal ngadeuheus ka karaton. Kasampak Kangjeng Raja keur calik ngajajentul jara rauh paninengan. Sampoyong Raden Patih nyaketan, cedok nyembah brek deku payuneunana. Kangjeng Raja ukur ngareret, geus kitu mah tuluy ngahulang deui. Nun Gusti sembaheun paman. Ieu pun paman, sayagi siang wengi nampi dawuhan.
Kangjeng Raja nyangkatkeun mastakana, tapi tetep tacan kersa sasauran. Nun Gusti, rahayat sakuliah negara Pajajaran sadaya taya nu teu sedih ninggal kaayaan Gusti, teu aya kagumbiraan teh. Sadaya sami tumanya kana dirina masing-masing, nya naon nu parantos ngajahetkeun manah Gusti. Kangjeng Raja ngembeng Cisoca. Sadaya rakyat Pajajaran parantos siap sayaga nampi dawuhan Gusti. Maranehanana parantos kedal ucap kapun paman, seja masrahkeun jiwa ragana kanggo kabagjaan dampal Gusti. Mangga dawuhkeun, naon anu jadi cuaning panggalih? Kangjeng Raja masih tetap balem ngan Cisocana anu geus meh teu katahan. Anjeunna tuluy tanggah neuteup lalangit, ngendak sajongjongan, tuluy neuteup ka Raden Patih, tapi bangun teu ningali. Nun Gusti, Raja Pajajaran koncara ka mana mendi, gagah sakti pilih tanding, lalaki langit lalenang jagat teu ara murag Cisoca. Paman Patih, geuning ucap panggugung wungkul majar kula gagah sakti teh. Bukti mah geuning. Raja tekebat sasauranana, bangun anu barerat pisan. Nun Gusti, gagah saktina manusia moal nyamian kanu ngayugana. Upami teu kitu moal boa seueur manusia anu ngaraos teu perlu deui nyembah ka Dewa Agung. Leres paman, kaula sadar ngan Dewa Agung nu sampurna elmuna. Leres Gusti, ku kituna upami urang aya kararepet, mung kamantenna urang manuhun. Aduh paman, nuhun kaula dielingan. Dasa tadi mah betles bae poho kanu hiji teh. Paman, sawadina paman saya uninga. Naon sababna awak kaula nandangan kesedihan anu pohara teh? Kieu paman. Waktu kaula nepungan Nyi Mas Subang Karancang teh, nu geulis teh aya tanjakanana. Mangga cenah kuring ditikah. Bade siang bade wengi mung nyuhunkeun mas kawin, ceuk kaula teh. Sok bae nyuhunkeun sabaraha. Najan nyuhunkeun emas sagede gudal atawa inten berlian segentong seueurna ku engkang mau burung dicumponan. Regang jeung Raja liren heula sasauranana. Raden Patih saregep ngadangukeun. Kumaha jawabna paman? Majar teh cenah kuring mah teu butuh ku emas inten jeung berlian, da dikolot sorangan oge teu kakirangan dunya barana. Cing ku paman Teguh. Nyuhunkeun naon mas kawinna teh? Ya Dewa, Anu pamohalan pisan. Nyuhunkeun kongkorong bentang kerti, paman. tobat. Paingan Raja aing nepi ka kagegeringan, ceuk Raden Patih henteu kedal. Paman, waktu kukula disebutkeun yen eta pamenta teh pamenta nu mustahil bisa dicumponan. Lantaran taya nu ngajual bentang, jawabanana teh estu matak nyebit ati lalaki. Sanggemna paman, upami yaktos Sang Prabu Pamagat Utama tur gagah sakti, tangtos kana tiasa nyumponan. Sawangsulna upami Sang Prabu teu tiasa metu, tetehlah Sang Prabu teh sanes lalaki langit lanang jagat. Kitu paman. Nu mata kaula gering teh, kamana ngilarina pamundut putri teh paman? Ari rek boboleh dikamanakeun teuing beungeut kula. Dikamanakeun teuing kahormatan Karajaan Pajajaran. Kula izin kuturunan paman. Tuluy tungkul, Cisocana murubut teu kaampeuh. Leng Raden Patih ngawuleng. Kahartos Gusti, kahartos. Ceuk Raden Patih unggut-unggutan. Sanes kahartosna paman, nanging kumaha akalna? Duh Gusti sembaheun paman. Tadi parantos disanggemkeun kupun paman. Teu aya deui panyaluuhan urang dina kenging kararepet teh mung Dewa Agung. Kaanjeunna urang muntang. Laras paman, kula rek manuhun ka anjeunna. Satungtung kaula tacan hasil maksud mah kaula masrahkeun pamerintahan nagara ka paman. Mangga Gusti, mugi percanten bae. Didoakeun kupun paman supados Gusti enggal hasil maksad.
Pun paman amit mundur. Bral paman. Samulihna Raden Patih Tambirasa blus Sang Prabu Siliwangi lebet ka kamar panyepianana. Ngaringkeb anjeun numpi nyepi, henteu tuang teu leueut, menekung bujas medi mepet lalawang papat ati manteng kanu hiji. Tungkul menekung ka Dewagung, sila jemprak buka dada nada terbuka, nyambat indung ka guru nada papayung, ngagupai bapa nada kanu ngayuga. Kelangkang pating raringkang, khayali pating rarigig, raung ngarajak nyeun lalakon, reang ngarajak nyeun carita. Palias narus narutus, palias narajang alas, palias kausap setan. Meneng-meneng panon meleng tungtung irung, renghap dada merengan nyut jajantung, napas ancak lepas lepas napa mungkas, ati manceleng gumulung gilang gumawang, ayam tangtrem anteng muntang ka Dewagung. Bubuhan raja kakasih dewa, Dewa Agung Gurunata, tekung si 40 poe 40 peuting, anjeunna geus kenging pituduh. Dina ngalenyap Sang Prabu tepang jeung kabayan dewa. Galindeng Batara Narada sasauran, "Aduh deudeuh putu ingsun. Omat ulah leutik hate. Pamaksudan hidep ku adi guru diijabah. Tah, nu kieu nu kedah dipilari ku hidep teh. Aya na di tanah Mekah." Memeh Sang Prabu Siliwangi nganuhunkeun, jeung tumaros di mana di Mekahna. Sang Batara geus gaib manten. Geus kitu mah, tuluy lugay tina panyepianana. Tuluy cangcut taliwanda gereyem mepatkeun kalimah hong bari tangga. Pelesat ka awang-awang. Guru jag, jeleg. Prabu Siliwangi geus ngadampal tanah Mekah persis di Ka'bah. Kabeneran di dinya teh nyampak aya sepuh, tayohna waliullah. Jeung waktu eta pisan Allah Subhanahu wa taala ngeragragkeun kongkorong bentang kerti ka payuneun sepuh teh. Prabu Siliwangi teu sak deui dina manahna yen eta anu ditayangan ku anjeunna teh. Da sarua jeung anu katembong basa nuju mujas medi teh. Gancang ku anjeunna dirongkong rek dicanak, tapi dihalangan ku ki sepuh bari pok mariksa. Kunaon anjeun rek nyokot eta barang? Laras ki, eta kongkorong teh ku kaula rek dibantun. Lantaran putri nu rek ditikah ku kaula menta mas kawinna kongkorong kitu. Nasaha anjeun teh? Jeung ngagem agama naon? Kaula raja Pajajaran ti tanah Sunda. Agama kaula Buddha. Oh, horeng raja sampean teh. Tapi mugi uninga, nu ngagem agama Buddha mah teu kenging nyepeng eta kongkorong. Tapi kaula perlu miboga eta kongkorong ki. Mun henteu tangtu kaula moal bisa nyumponan pamenta pipan mieun kula. Balu karena kaula moal bisa nikah ka manehna. Cing, kumaha akalna sangkan kaula bisa miboga eta kongkorong? Tiasa. Jeung da syaratna oge enteng pisan. Naon syaratna teh? Dan ajan sakumaha beratna oge, kukula tan wanda dilakonan. Upami kitu sok kekecapan kaula turutan. Mangga. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kula nyakseni kalawan sabener-benerna. Kula nyakseni kalawan sabener-benerna. Teu aya Allah liantin wajib disembah, angin Allah Ta'ala sahiji. Teu aya Allah Nu wajib disembah, angin Allah Ta'ala sahiji. angin Allah Ta'ala sahiji. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Jeung kaula nyakseni yen Nabi Muhammad eta utusan Allah. Ku kitu teh tetela. Prabu Siliwangi geus ngagem agama Islam, agama anu sampurna.
Tidinya ku Waliullah diterangkeun ka Sang Prabu ajaran-ajaran Islam nu perlu kanggo nu mimiti ngagem agama Islam. Geus kitu, kakara kongkorong bentang Ranggeyan teh dipasrahkeun ka Prabu Siliwangi nu nampi kalawan kagumbiraan. Sanggeus pamitan ka Waliullah, Prabu Siliwangi rek enggal mulih. Tapi barang kali mahong dipapatkeun, bet anjeunna tetep cicing teu melesat ka langit. Pohara elokeunana. Sanajan anjeunna geus sababaraha balikan mapatkeun, tapi keukeuh teu melesat wae. Sanggeus teter, anjeunna mulih deui ka Waliullah, rek nyarandu nyuhunkeun pitulungna sangkan tiasa mulih. Ari tadi basa ka dieu nganggo naon? Waliullah mariksa. Biasa mun kaula init-initan sok mapatkeun kali mahong. Kamana wae nu dituju tangtu dongkap kalawan cepet. Cindekna kumapatkeun kali mahong teh kaula bisa rasclok. Tapi ayeuna kunaon kali mahong teh bet ilang maunatna, cambal teu bisa dipake. Nyatang tos wae moal tiasa digunakeun mah kali mahong teh. Lantaran eta mah ageman jelema kufur. Kapan Sang Prabu mah parantos ngagem agama Islam. Kumaha atuh akalna sangkan kaula bisa mulang ka Pajajaran? Mangga geran ece kana ieu dampaleungeun kula. Bari ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Saur Waliullah bari nampankeun pananganana. Cek Sang Prabu Siliwangi nece dampal panangan Waliullah bari ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Belesat mesat ka langit. Guru jleg Sang Prabu Siliwangi napak lemah pasantren Karawang dipayuneun Ki Guru Syekh Muhammad Yusuf. Assalamualaikum. Saur Sang Prabu. Waalaikumsalam. Walon Ki Guru atoh campur heran bat nganyar-nganyari ya, pikir Ki Guru. Kawas-kawas hasil maksad Nyi Putri teh. Paman herannya kula ngucapkeun salam Islam. Saur Sang Prabu deui. Sanes heran nun, nanging bingah walona. Darek-dek Sang Prabu Siliwangi medar lalakona ngengingkeun pamunut Nyi Putri teh. Ki Guru Muhammad Yusuf teu eureun-eureun ngucapkeun jenengan Allah. Allahu Akbar. Bingah lain memeueusan, reh Sang Prabu Siliwangi parantos dikadarkeun ku Allah Subhanahu wa taala ngagem agama Islam. Parantos ngucapkeun kalimah kali Allah Maha Kawasa. Tidinya buru-buru anjeunna nyaur Nyi Putri. Langeor anu geulis medekan, brek emok, tungkul mando lungguh timpuh andalemi. Eulis, saur Ki Guru marah mai pisan. Mejeuna eulis syukuran ka Allah Rabbi, reh mantenna parantos ngarsakeun ka Gusti Prabu. Parantos ieu sanadunan pamunut eulis. Nyi Putri cengkat, giler socana kanu anteng neuteup, belenyeh duanana imut leleb, galindeng sasauran. Haturan wilujeng sumping, nahayak tos Gusti kasauran ama guru teh. Memeh ngawaler Sang Prabu Siliwangi neureuy ludah heula. Leres eulis, pamunut teh ieu kasangakeun. Bari sasauran kitu Prabu Siliwangi ngasongkeun kongkorong kapayuneun Nyi Putri. Gabrug ku Nyi Putri dirontok teras dicium. Laras telepat deui. Ieu kahoyong kuring teh. Nuhun, nuhun Gusti. Tidinya darak-dak deui Sang Prabu Siliwangi ngalalakonkeun kumaha jeung ti mana kengingna eta kongkorong. Sababaraha kali anjeunna nyarioskeun parantos ngagem agama Islam. Nyi Putri Subang karancang nadahkeun pananganana kaluhur, muji syukur kana kamurahan pangeran. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala nikmatil Islam wal iman. Sadaya puji kagungan Allah nu parantos mapari nikmat mangrupi Islam sareng iman. Teka catur sasayagianana dua poe ti harita Nyi Putri Subang karancang ku Ki Guru Syekh Muhammad Yusuf ditikahkeun ka Sang Prabu Siliwangi Raja Pajajaran.
nganggo wali hakim kalawan mas kawina kongkorong bentang ranggeyan nyaeta tas be. Ngenek saminggu ti tas nikah Nyimas Subang Karancang ku carogena dicandak ngalih ka karaton dilulungguh jeneng Prameswari nagara Pakuan Pajajaran. Nyi Putri teu kosong deui teras ngandeg bae salapan sasih ngalaka 10 brol ngalahirkeun putra cikal pamegat di pasihan jenengan nu kasep teh Raden Walang Sungsang. Tauna deui babarna putri istri geulis manis pilih tanding di pasihan jenengan Nyimas Ratu Ayu Rarasantang. Ari dina taun nu katilu babarna putra pameget deui kakasihna Raden Jaka Sengara. Geus tilu mah Nyimas Subang Karancang teu kagungan putra deui. Nyi Putri lila-lila ngarandapan cuaning panggalih lantaran Sang Prabu Siliwangi mulih deui kana agama Buddha.